Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana, alhamdulillah dina danget ieu dinten ieu urang sadayana teh biasa bebersih biasa kerja bakti kanggo ngamumule ieu sejarah luhur. Anu intina kumargi ayeuna urang sebagai putra daerah, sebagai keturunan di para leluhur sejak memulai sejak ngelestarikeun cagar budaya anu aya dina ieu pertepatan anu namina kapungkur mah pasajen, ayeuna mah pamicen. Saha ieu kapungkurna di dieu nya anu kahiji Mbah Arya Sacanata, Mbah Pangeran Arya Sacanata, Mbah Sumadirja, Mbah Limawijaya, Mbah Mantri, Mbah Kiai Nuryadin. Aya hiji tokoh kiai nu jenenganana wastana Mbah Kiai Sadam. Dina kapungkur dina babad sejarahna aya hiji pagelaran ngarebutkeun hiji pakakas nya nu ajaman ayeuna mah meureun disebatna teh naon kang sayembara kapungkur pakakas teh kempelna di darieu di wewengkon di dieu nya diayakeun sayembara ngarebutkeun pusaka cis. Saha anu ayeuna nu ngengkeun eta pusaka cis? Eta Mbah Kiai Sadam jenenganana. Di dieu alhamdulillah berarti urang kudu bangga gaduh hiji leluhur anu bisa ngayekeun sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah leluhur, sejarah kejawen. Alhamdulillah di urang komplit. Da kitu kebersyukuran urang menjadi incu putu sewu nasadayana kudu bangga ku ayana ieu wewengkon aya di urang. Teras dina sayembara eta aya beberapa pusaka-pusaka anu kenging ku lembur nu sanes. Sapertos kampak sareng bedog kengingna ku sesepuh Panoongan. Teras pesoraut kengingna di ku mana Tenjolaya. Matak anjeunna punya potensi ngadamel boboko. Teras pusaka-pusaka sanesna aya di wewengkon sanes itu hasil tina sayembara dina tempat wewengkon ieu kapungkurna anu disebat pasajen. Ayeuna mah disebat ku para sepuh ayeuna mah pamijen. Para wargi sadayana singkatna kitu nyelangkung pawasna langkung uningana
meureun ucang mangga anu bade jaroh pat-patan mumukon ieu mangga kitab-kitabna aya mudah-mudahan tiasa aya maslahat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya dicekakeun sakeun ada tawakuf panu kasuhun beli hayat tata titi anu kurang sapagodos sitpuring ngaturkeun nuhun ada ampunnya paralun ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.